ayeuna sok pirajenan dibuka deui nyaeta sirah neng aing pun sumangga urang sami-sami kempelarium mumpul di tempatan urang sami-sami andung doa. Kulawargi Jembar mamangna bibina wana pun saperi umpi sakulawarga mudah-mudahan syariatna tu dibanjur micen geuleuh ke mengkokotor organ Bidodol oge sami pangintan aku kulawargi Jembar Singkuring alhamdulillah tambihan janten cai kirang keneh sa ieu deui mah manawi sal ember di makang ngalbetan ieu aya ketel aya pendil aya doa ti sepuh engke khusus aya panginten ti mama ti bapa senang aya susah aya bagja aya cilaka ngan mudah-mudahan eta dua sifat eta tempat ini masih kosong. Insya Allah sabada radiarana hati campaka mangkat nadada kembang Tanjung Nugu Mulung disimkuring nada widi sejah ngawitan ieu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi di sini kuring dihormat subring puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina siang ieu urang alhamdulillah biasa kempel riung sejak nyakseni hiji acara adat siraman calon panganten nu geulis Neng Ai Nur Syahadah. Nu geulis insyaallah dina dinten enjing ciri wanci nu ngajadi ti Gusti nu masuci ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Ma anjeunna sejamungkas mangsa lagasan ngantunkeun ibu ramakna dicandak ku carogena mangpang meungpeung dina dinten ieu. Wabil khusus kulawargi Jembarna nuju riung mungpulung urang ngelaksanakeun heula ieu micen geuleuh keumeuh micen kokotor regeg anu aya dina jeuring jisim nu geulis Neng Ai geulis anak king bageur mama bapa hidup sabaraha tahun 22 tahun dina waktos anu sakit tu lamina bageur dipikanya dipikawas dipikasih ku mamah ku bapak tapi enjing mah tos benten deui ketika ijab kabul wayahna bapak mamah ikhlaskeun ridhokeun nu geulis tos sanes tanggung jawab urang deui tapi eta janten tanggung jawab carogena dinten ieu bageur anak king hidup sejak dibanjur ku cai kanyaah kaheman kawas kaasih nu janten sepuh hidup mamah ngadeg heula sakadapan panginten mamah cadak cai anu dina pendil iya cai doa nu dina pendil mah nah iya kapungkur wadah iya sakadat tekengpan iya wadah iya kapungkur dianggo ngawadahan rencang nasi eneng baligesan ngajadina alhamdulillah iya dianggo cai anu insyaallah cai dia bakal dianggo ibadah balumbung agung rahayu manjing manjing wa alagri balumbung agung rahayu manjing manjing wa alagri brai caang brai narawangan rasa asih sanubari gorejat sering kang ingkang rancage hate anak ing cur mamah banjurkeun eta kana gentong anu bari dianggo ibak sok rada luhuran mah saina ambe katingali ngabanjurna tah itu cur gelis insyaallah ieu bisa micen geuleuh teu mengrokok kotor regeda salira cekana simpen salajengna Pak Uwa ngade terus ngabujeng ka dieu cak mama ieu hiji deui cai anu dina kendi aya hanjuang teh wates mun candak cepeng heula sakedapan ieu hanjuang teh wates heuleut nepi ka dieu tanggung jawab Pak Uwa kanu geulis enjing mah sakali si geulis bakal digentos aya nu tanggal walar cabut eta hanjuangna wah tersimpen dina gentong
Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kucurkeun kocorkeun sami kadinya. Cur. Alhamdulillah. Ngagolontorna sae bade dianggo ibak insyaallah janten sami sareng ngagolontorna doa ti mamah ti bapak. Mangga mapa salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah neleng nengku tanaka alabu aing teh kanya bapak nyaah dede tanawangan babaget duh anaking gelis anaking wal aya ai gumelar ka alam dunya tanpa sareatna indung jeung bapak. Sekedapan urang nyorean nyawang alam ka tukang mangsa hidup di kandung kudu jadi indung sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup lain barang anu enteng gelis tapi barang bangga nu jadi indung kasih salah kiri jeung batin gelis mimitina dina 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyang 5 bulan 6 bulan sebel jeung murah 7 bulan 8 bulan numpuk di 8 bulan nu jadi indung apal panjangna peuting gelis nu jadi bapak ngamarojeng jangan doakan maha kawasa sangkan hidup dina jero kandungan mamah mulus rahayu berkah salamet geus nepi kana wancina hidup gumelar ka alam dunya cerikna hidup mepeskeun ka simpe peuting nu jadi indung buyang getih kesan nagaraja sesa-sesa tanaga sahan ditanyakeun geulis iwati hidup kumaha aing salamet hidup ditingali ku mamah salamet mulus rahayu getih murah bareh hidup dirawu dipangku digalentoran dipikanya dipika ulas dipika asin dipika kiwadi nyaah langgeng mayem bakeur gelis aing dina acara ngaras ieu hidup sing boga rasa jeung rumasa hidup moal can bisa mulangkeun ci susu ibu moal can bisa mulang tarima tapi dina poe isuk hidup bakal dicandak kustaroge hidup gelis mempeng aya di parideun mamah hidup geura penta pangampurana geura penta doana mudah-mudahan ridona mudah-mudahan pangampura nu jadi indung nu jadi mama sing janten wasilah kanggo dihampura naon nu pikal patah hidup kanu jadi indung nu jadi babu sok bageur geura nyarios mama sembahan abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina sagala pikalepatan atur nuhun mama atus ngarorok ngagedekeun ngatik ngadidik abdi dugi ka sageung kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima mangsa ukur nyesahkeun bae sanaos kitu hapunten abdi doakeun abdi mugi aya dina kebahagiaan salamina gelis neng putra mama doa sareng pangampura mama moal kudu dipenta bageur mama ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas pedo pisan gelis jung geura rumah tangga geura laki-laki geura honta kebahagiaan hidup lahir batin ku mama didoakeun pisan gelis
simpen dina lahunan hidup bager salajengna ieu ayat cai kembang bakti sakedik-sakedik mangga eta cai embang mamah cenah atanapi ikhlas engkau mangka dicepeng si cantik kana pangkoran tah cepeng bager hidup mah kaditu kadieu bager kapungkur di nana di nengneh moal karaos ku ngalangkungan dampa sampean sapapaosna niatan ku bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim astagfirullah robbal barobillah minal khotoya hadapna bager dampana diusap susok dibersihan iraha di mual kaalaman deui anyi hidup ngabersihan ngubah dampa sampean mama sekali deui alhamdulillah handapna geus diusap subhanallah alhamdulillah salajengna ieu aya wawajaga pinuh ku kaberkahan pinuh ku kamulyaan kalayan salamina hidup aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala diusap diratakeun cuy alhamdulillah simpen deui salajengna neng rada mundur so tos kahadapkeun deui mama abi hapunten duh mama lawan ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu diseja rumaos abdi talbeh seueur ngajahetkeun mama ampunan anu kasuhun pidoa anu utami cekap gelis dirangkul mamahna sok dipeluk mamahna haregoskeun mama ya abdi ai putra mama naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun teu aya dina pangampuran nu janten indung abdi cilaka hapunten mama pikawit pikakandung abdi dirorong nepi ka sagede kieu mung nyesahkeun wae mudah-mudahan mama sing damang sing sehat tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan naon rupi pengorbanan mama kanggo abdi mugi janten kasayan salamina tos sabelah deui bager anak kinjung nyatsu didoakeun ku mama karena cung bager sing panjang natar lalakon yang tak pernah mengeluh naon anjeunna usaha duku lupet nyawa ngabelaan hidup kakaler kakidul taya hujan taya angin iwah ngabelaan hidup bager insya Allah enjing gaduh tanggung jawab hiji deui nyaeta ngawalian hidup kawajibanana teu mari kitu dinten ieu bager mengpeung aya di payungan sahira geura pentak hiji deui kawajibanana da enjing mah upami hidup tos akan tos ijab kabul insya Allah tanggung jawab bapak bakal digentos ku caroge hidup nyaeta Cep Agung so Bapak dinten enjing abdi bade nikah ka aku suka abdi ridho abdi kumari kitu abdi mundut ka pangarsa Bapak kanggo nikahkeun abdi ngawalian abdi mugia Bapak ikhlas ridho kanggo ngawalian abdi secara langsung kalian doakan abdi mugia jantan keluarga anu bagja di dunia mugi ka akhirat jaga anak gelis nangkai mundur hidup mangga aku bapak pada dilaksanakan hidup pada ditikahkan ke bapak insya Allah diwalian langsung jung bager berakhir laki rabi mugia ayat jodoh di Allah kalayan bagja di dunia dawuh akhirat nikah bager sami ieu penuh perjuangan romantika ngabelaan hidup teh bager duku lupet nyawa nepi ka kiwari alhamdulillah sehat keneh ieu dampa sampean ramah hidup da aya wargi hidup nu sanes mah kanang kawis ramakna atos teu tiasa mah alhamdulillah kami mah bager sok niatan panjenengan kenemutan
wasuh dampa sampean Bapak. Allahumma ghfirli wa lil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, mugia Gusti dikanyaah mikawas asih ka ibu rahma abdi. Sami sang anjeunna mikanyaah mikawas Pak abdi masih damang sehat keneh. Tiasa rumingkang kaya dina dinten enjing anjeunna bade ngawalian. Alhamdulillah. Sekarang bager diakur dia usaha natsu tah itu mau sabelah deui. Insyaallah guys, luyu sareng tadi ka mama ku diwasuna dibersihana dampa sampean ramah hidup jantan wasilah bersihna kalapatan deuk. Cekap bager di usiritan ieu aya di saha lagi so. Ya pagi dia guys. Nah, iya so. Insyaallah ieu wangi jantan seseungit nyambuan kanggo hidup lahirna batina aya keberkahan ieu mah simbol siloka unggul da insyaallah lamun urang aya dina keberkahan aya dina ginanjar kawijengan salalamina insyaallah bakal aya dina ayam tengkon dina kahirupan. Sekarang bagi lungsur Bapak bihapunten lahir jeung batin. Duh Bapak bihapunten lahir jeung batin. Hapunten abi hapunten samudaya kagepatan cekap geus dirangkul bapak nak sok sapatos ka mamah bapak abdi repot ku abdi dinten enjing abdi bade miah nuturkeun salati abdi caroge abdi da cenah aya salah teh panggara di alam dunya mugia bapak sing damang sing sehat salamina tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan. Cekap sabelah deui cu alhamdulillah jum bakeur anak king rahayu balung walagi getih pikeun hidup kabagjaan insyaallah bakal kahongkang. Cekap tapi suntara nu gelis alhamdulillah bagi ibu bapak mama abdi enjing pamit pada rumah tangga mugia sing dalamang sadaya bageur jum geramian didoakeun ini abdi hapunten lahir batin doakeun tangtos dina kahirupan abdi seueur alpatan. Sekar dirangkul bageur jeung anak ini sing baca rumah tangganya bageur doakeun sadayana alhamdulillah disulta anak wa tawa sekakwa disulta anak tawa langit juk nyatsu ras papa sami yai kasepuhan abdi hapunten lahir batin doakeun dina rumah tangga mugia sing aya dina kabagjaan. Sekap neng dirangkul subhanallah alhamdulillah disuntarna cekap apunten abdi nuju alit tangtos seueur kalepatan didoakeun bisa geus cekap dirangkul so sadayana di tepangan ieu ka mama doakeun abdi urang silih doakeun insyaallah kaberkahan kasehatan di hapunten abdi cekap geus anak nu dibikanya aku di sateueur tos geus tos seukeun wargi hidup nu berada di tepangan paling dieu so wa abdi hapunten lahir batin urang sing doakeun bageur insyaallah kabagjaan kahirupan dina rumah tangga naon-naon kasampurnaan karo salira ieu dibina dari tos nangis hapunten abdi doakeun abdi jo bageur alhamdulillah ieu wa sami wa punten doakeun abdi mugia ginuran rahayu ginanjar kasarahan. Alhamdulillah sok nah kita disebut anak pangdoa masih gelis mudah-mudahan kabagjaan kajembaran kasayan ridho ti Allah mugia natra kanggo anjeunna ngadeg neng sok tepangan tu kasepuhan ti wah kaditu ka Toto terus wah hapunten abdi doakeun abdi mugia rumah tangga ayeuna kabagjaan jeung bageur didoakeun bisa cekal ka dieu Pak Ustad Pak Adi
Alhamdulillah. Bapak abdi murid Bapak doakeun ku Bapak. Rasanya sok mau cakat. Kurang sering doakeun. Tah kitu mohon doa sungkeman tinu geulis insyaallah. Mohon lagi urang. Doakeun abdi. Nuju alit papatahan ayeuna bade miang rumah tangga. Mugi anu rahayu ginanjar kasalahatan. Terus nih, so. Tadi dokter sebarkan di kelas kami dona eta mah geus ciri wancina ti Gusti nu masuci bakal dicadak kewajibna ku carogena. Aya hiji deui sajenengan aya si geulis. Dai wayahna bisi hidup engke juga lah rumah tangga lo basa gala ulah pokok kawiwitan ieu aya adi hidup hiji deui dede sok sungkem kata teh cepeng tanganna sok nyo teteh nyuhun ke dihampur abdi sok kumawantun sok giling gisik silih siring silih pasgaan anjing mah abdi moal wantun mari kita sae gaduh ulah hilang buat ka abdi ulah hilang gelis adi teteh didoakeun. Teteh mihakeun mamah jeung bapak beupejeun. Nyatsu sok sakola sing jujur insyaallah janten jalan kitu. Teteh hapunten lahir. Zum gelis anak. Sapali deui neng. Alhamdulillah. Ku teteh disun taarna ulah ngurus HP nya neng jeung ulah jajan teuing tah amanah kita tehnya kadek ulah ngurus HP jeung ulah jajan bae cenah amanahna alhamdulillah wa ta'ala teteh dikiekeun panganna ka bapak nu teteh kanu mamah deui ka dieu karena ningali kana kamera di Mister Videograph rada tarik ku teteh hiji 2 3 disun taar sana ieu na ieu damisna hiji 2 tilu mohon kuduaan mangga ningali kana kamera senyum sayang tong kalalanjuannya alhamdulillah si cantik gelis pisan luar biasa masyaallah ngadeg sadaya anu dipayun heula mangga dicadak gambarna mangga mohon saya kata tutup kamera tingali Pak, maskernya dibuka dulu. Pak, mohon wahkeun we masker Lihat kamera. Oke. 1 2. Alhamdulillah. Ya, sip. Oke, bagus. 1 2. Alhamdulillah. Ada bisa deh kemah. Ya, sip. Kabingahan. Mohon alhamdulillah rabbil alamin. Begeju teu damang teu antang sok diubarana teh ayun ambing di uas di ais. Oke, alhamdulillah tiasa bobo tiasa antang deui. Rada ditalikeun eta ieuna ais teh bakal dilepaskeun dina acara Ecag Aisyah. Kaheula aheru fotokeun heula ke di ditu kurang tarema. Oke, bagus. Siap. 1 2. Salawat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga apa? Alon santai. Gelis anak ini ai mama mangga lepaskeun eta Aisyah ngalauna jeung anak ini karahayuan kanggo hidup mulus rahayu berkah salamet. Oke Bapak, tugas Bapak tanggung jawab ngagedekeun si Neng, tanggung jawab ti orok nepi ka kiwari tos beres enjing sakali deui. Tugas nu janten rama sabada kedal ucap janten wali
tos sanes tanggung jawab Bapak deui mari kitu geura pariman geura tiup eta lilin bismillahirrahmanirrahim Jumat mugia nanjung umurna nambat darajatna salik neng dina kursi anu tengah mangga tahun sabaraha tamarasiah berdua mamah sareng Bapak Ua anu kapungkur aya patali Asia anu langgeng ti kawit tepung dugi ka ayeuna alhamdulillah bade rumah tanggana kalian bade disusul ku si Neng gelis enjing bade rumah tangga ku neng ditandeanina ieu gelis dina dada tah kitu bismillahirrahmanirrahim Buluung bunga jaran rahayu ngembat jalan kawa aluya Buluung bunga jalan rahayu ngembat jalan kawa aluya Mangga acara siraman dibuka lapad basmalah bismillahirrahmanirrahim mangga ku mamah ku bapak dikucurkeun karada luhur ieu cai kembang melati mudah-mudahan micin geuleuh teu kokotor organ sineng mangga hiji dua sareng mamah bapak dikucurkeun karada luhur anu katingali caina tah kitu jeung bager anaki mugia hidup ginon rahayu ginanjar kasalamatan cekap mama ayeuna curkeun anu geus ku neng ditabean mangga mama dikucurkeun bismillahirrahmanirrahim karada luhur katingali alhamdulillah pasihan kana tangan si neng sakit tah itu diusapkeun gayaan bios nyandang atuh mama kana tangan mama ke diusapkeun kana raraina gitu terus disun bun-bunanana ulah kehadangan dampak ulama raraina mah alhamdulillah cekani Kang Putra ayeuna mah wayahna bapak nibakanmu solojorkeun dampak sampean neng di banjurna tina dampak sampean laduanana mudah-mudahan pincakna lengkahna si neng dituduhkeun kana jalan anu bersih mangga cur bapak papaikeun kalau rada jangkung bapak tinggal tah kitu na nyanak deui keun wae da moal tirisnya moal tiris lah tiris sakedit mah wayahna enjing mah komo sonten enjing mah moal tiris tapi bakal handeup sareng Ka Agung nyanak deui sakali deui mah esok karada lantis lah micin geuleuh teu mah kokotor organ si cantik si gelis alhamdulillah amin tos nyana kana tangan diusapkeun kana raraya tah ditamasa alhamdulillah atas dua tilu neng kelak damis papa dicepang damis mama dicepang mohon subhanallah sunta neng kana kamera saya alhamdulillah neng ditandean biasa ieu kada juga siluman dicadak neng di lain kana alhamdulillah ilu sok kuat Tahan, oke, bagus. Gitu. Alhamdulillah dibanjur rahayu balung walagri getih mulia jatika salami alhamdulillah kumaha dibantuan dikupiakeun anak wah dikupiakeun wae tadi nasirahna tah kitu diusapan unggul alhamdulillah tekeuning kahadangan raraina Ibu agak atas siap lihat ke sini oke bagus alhamdulillah ya sip Bismillahirrahmanirrahim mungkin mak uas sareng Pak Uas alhamdulillah jeung bager dina hirup rumah tangga bebeje ulah sombong takabur adi bundalan mikanya topi nak uas saudara-saudara kakak itu mohon lah oke Pak lihat ke sini bagus 1 2 alhamdulillah nya bisa mohon alhamdulillah ayah sister subhanallah alhamdulillah ieu pandu ati ka Tuhan bager alhamdulillah mantena dina wates ieu masih kene jeneng di pasihan amanah kita masyarakat mama ngusapan bapak ya artisan alhamdulillah jeung bager
rahayu bakal katimu mun aya restu ti sepuh ti dulur-dulur kebahagiaan bakal kapondang nyana kana tangan diusapkeun ku teteh tah kitu mun sok diduaan mohon tekeng diawurkeun alhamdulillah. Satu, dua. Ya, sip. Kedalkeun ucap wa elah manawi paling mana wa elah teh paling dieu wa subhanallah alhamdulillah aya keneh ada luhur pangesah tah kitu katingan teu wae moal engke wengi enjing dihaneut diusapkeun kana rarayana ka guru aduh hayu bae tah saya seger teuing tah kitu watoto sausap wa biceun geuleuh keumeuh insyaallah enjing nu geulis rahayu balung hayu bae tiriseun kuduaan hayu bae di kitu caketan kuduaan tah eta tah gitu Siap, lihat ke sini Pak. Pak, lihat kamera ini siap. 3 kali parinu Neng kadieu neng moal terus kadieu neng dibayar dulu si neng sibuk buka dede sini ikan dibayar mangga dibayar geulis sayang geulis anak ting adi teteh urang silih sibuk buka dede silih ikannya acur teras kahanapkeun cu alhamdulillah rabbil alamin cekap bager dirangkul tetehna dirangkul ku dede dirangkul. Nah, teteh boleh ningalikeun akang. Ieu teteh deh sok ngareng-reng tadi lahur heula kitu maksud teh. Lihat ke sini. Oke, 1, 2. Bapak heula, Pak. Terakhir pisan. Mangga sok diusap rarayna di sana. Teras diiseup. Tiris cu, tiris. So disun. Disun juga ada. Disun. Ya. Siap, lihat ke sini. Bagus. 1, 2. Alhamdulillah. Tangga niatan tumandang harta banda pangkat sok cu. Tumandang harta banda pangkat kekayaan tapi mandang ridho ti Allah Subhanahu wa taala insyaallah nanupi paniatan pada melang anu dikawitan ku hoyong ngahontal ridho ti Allah ikhlas ridho bakal nyandak kasih nugrahaan ka saya alhamdulillah saekeun lewa geuleudekeun sok keur ngageuldeug ngadoa salamina kanu geulis ari nu ngapti ngajari ngama aya salogena urang mah iwalti ngajajak ku pangdoa tika anggangan kayi ngageuleukeurna atanapi ngagolontorna sapertos cai anu dianggo abdas tos sekat alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi'u fi ummati ya rabbana alhamduka ya lijalali wajhika wa karim wa azim rasul Allahumma wa barakatuh fi hadzal Muhammad salatan tunzilni biha innaka antal wa tabghulana wa bikna Allahumma iftah lana abwaabal khairi wa abwaabal barakati wa abwaabal nikmati wa asad beriman rumah ada ya jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah wal barakah wal maghfirah al-fatihah. Anda kebeja ulah pokoknya cu kawitan ieu neng bari ngadeg siap ekspresina yang gembira sekali diawurkeun ka luhur ngadeg nengna ngadeg 2 terakhir 3 kurang luhur alhamdulillah buka ku halam urang kawit ku hariring neng ai anu mirip Andin Amanda Manopo halam
tawis kamelan hariring tawis ka eling hariring tawis ka eling. Bismillah jantan wiwitana mugi Gusti nang tayungan euis aset nu rendengan mugia kasalametan neng ai deui anu geulis pisan. Salamet nu panangtenan ulah aya kakirangan singa tiasa sasarengan sangkan aya dina kasenangan. Neng resep nu panjang nu pondok nu pondok bae aya nama deukeut acan aya agung enjing nu panjang kalau tidur eta wargi urang kudu kapanggih kudu kabagi sadayana anu gaduh ieu tiung rada lebar tiasa dibuka di upami tiung pageuh rok tiasa di anu tong luhur teh siap hiji dua tilu awur awur sawerna di awur 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 mugia aya berkahna awur awur artosna di awur 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 mugia aya berkahna. Cicing lah, cicing nang hiji deui ieu sinjang batik Trusmi Cirebon aya keneh capan pangaosna 475.000 ku si neng bade dialungkeun ieu mah tiasa rada paling dieu neng di luhur ngalungkeun anak ka ditu cicing ka dieu kumaha dalem program ini mah sok eta wa punten tagentong sing pupus neng malik ka dieu. Nah iya ulah iya gentong ya wak pangurunkeun wak sing kagale sok nu maruluna di dieu sinjang batik Trusmi isa. Mangga ibu-ibu atau napi nu jomblo insyaallah pami nu kenging ieu sinjang bakal enggal kenging jodoh siap neng. Hiji neng. Dua kakarage dua siap wa panjang kuna pangarima bakal kenging ieu sinjang. Tilu masih ayu ya tuh acan sini mah pinter awas hiji 88 100 acan keneh bae ndak mayong siap 100 1000 2022 lung dialungkeun heng mangga 2022 lung alhamdulillah nya anak dedehna bapak tangwa kasongan ugi ka irah abot pak alungkeun pak kali sakitu acara adat siraman nu geulis neng Ai Nur Syahadah sekali mudah-mudahan anjeunna bersih lahirna bersih batinna teh kada ucap lampah dina rumah tanggana mugia salamina sing aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala kalayan hayu ieu acara urang tutup ku ngaos hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama baina ummati khairin sepuh den sadayana